daripada carikan ku nu muda. Nih botra. Kemudian nyakit Dahar gede. Dahar gede. Lain hatina gede teh gede sahuap nikmat. Walaupun sacomot nikmat. Bersyukur. Nikmati Allah. Nikmati Allah. Mantap. Namun naon rek barang dahar ulah kasang widi sang yang widi bagus Allah gitu. Nah, jadi kudu bersyukur dan ada ulah langsung calabak. Gusti Allah. Segala sesuatu dunia teh ciptaan Allah kan kudu nganuhunkeun cara bersyukur. Nah, ya mah orang hantem we da geus. Apar kuring atuh. Ulah. Itu bakal apar oge. Ngadoa heula adab. Oh, lama.